Salam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju'. Loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu parawasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima, ti berang, ti mimiti pajar datang ka guru, urang teh nahan teu dahar, teu nginum, teu jima. Eta puasa syariat. Jadi bae geus kos itu. Puasa syariat. Geus puasa syariat asal teu dahar, teu nginum, teu jima. Ai kitu mah mata pake ngabuburit kapuri, celi pake ngadengekeun musik, ngomong sadaek-daek, leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang. Kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna. Eta ngaranna puasa syariat. 99,9 hampir teu diterima. Sebab teu mah puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima, tetapi nu sejen teu dipuasaan. Puasa syariat disebut da puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus. Ayum sikaan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim. Nyananahan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat. Dipuasaan kunyana beuteung, dipuasaan kunyana zakar, dipuasaan kunyana dahar nginum beuteung. Di samping eta deui mata milu puasa, cili milu puasa, irung milu puasa, sungut milu puasa, leungeun milu puasa, suku milu puasa, seluruh anggota milu puasa. Masya Allah kan, Masya Allah kan. Ayum sikaan jami'al dhaih, nahan tina sakabeh anggotana, mata, celi, irung, sungut, leungeun suku al-muharramat wal manahi wa zamaim. Tina nu diharamkeun ku Gusti Allah, nu dilarang, nu dicacat, termasuk galbuna mislul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasaan. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan. Puasa teh asanang sorangan, ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapa teh mun cara pare gacung. Dipelak, disurubuk, pas buahan hapa gacung. Ketika diala nu boga na teh geus kieu bae oraw. Kunaon cak pamajikan garacung. Modal, tenaga, gacung. Kak, geus bae Kak. Ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah, urang nungguan pan gacung naon artina. Jadi ka manakeun tuh kebo. Jadi ka kebokeun jadi parab kebo. Tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo. Eta puasa sia tah. Lah cenah kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh. Ya Allah. Tuh kan. Kibir takabur, sombong, bukhli. Ya Allah ya Rabbi. Kabeh penyakit araraya di jero hate. Geus mamata, geus maceuli. Ieu deui hate, rasa ujub, rasa takabur, rasa bukhli. Nah ieu di jero teh teu dipuasaan. Maka
fakulluha yubtilu shauma tariqah ieu ngabatalkeun puasa tariqah nu kosa. Jadi puasa syariat mah muakkatun aya waktuna dahar aya waktuna ketika beurang dahar batal. Puasa tariqah mah goer muakkad muabad ngaranna fi jami umri geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana. Mun nyana ujub batal puasana. Mun nyana takabur batal puasana. Masya Allah mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju'. Loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu paraluasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang. Ngan sakadar lapar ganjaranana. Ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nama. Aing dek datang ke Kangjeng Nabi menta dahareun. Pastinya nama merek. Assalamualaikum. Salam sekanjeng. Ya Tuhan ya Rasulullah, ini ja'iatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan. Walakin ja'iatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masyaallah. Masyaallah. Isukna datang deui. Subaja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datang assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Enaon? Ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mane mah teu puasa tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung wa adat di baiti hadiu pe di imana nyana da pakuran ke aing puasa cek yana teh ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae cuma kunci kunya lawang puasa terus di subuh datang ka zuhur salat asup deui ka imah salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang coba sore ka Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah, ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar, tur abdi puasa. Sadaqti. Bener anjeun. Terus nyana nitah, fa amara lah bi ta'at. Nyana nitah ka sahabat. Bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu. Aya awewe ieu lapareun jasa ieu bare buka. Nyana merenung bae. Jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teh dianggap puasa keke horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur keluar ngobrol ngomongkeun batur jadi nyana gibah karasa ku nyana oh eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teh dianggap puasa siapa ngan menang lapar doang teu puasa eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna eueuh jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sih ada ieu. Ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Ya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Tuh. Ya. Nah iyalah seorang wanita mantak puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syami ila ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahur loba jasa jelema peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur, rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim mantak cek Kangjeng Nabi kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama
loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae kunaon eta ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari nyana ngajagaan anggahotana ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga ngantak cek Kangjeng Nabi hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa man aing ngantak lamun saya yang kalem berarti geus lain aing deui puasa man aing berarti lamun saya takabur lain aing deui puasa man aing awas inna shauma li asaumu li inna shauma li sarua bae puasa man aing ulah di aku kusia ujub teh takabur teh yang kalem teh dan lain sebagainya ria wa ana ajiz bihi aing nu bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala nu aing eta puasa lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui lamun sia yang kalem ku batur berarti lain nu aing deui aing moal ngabalas ka sia puasa mah nu aing berarti kudu dijaga urang zahiran wa batin Allah kali numantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar Allah resepkeun jasa ka jelema anu nahan nafsu birahi nafsu amarah nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan Allah sangat resep nu mantap jihad perang di medan laga mah gampang tapi perang nafsu ieu lah nu hese iya udah hese. Nah orang sabulan, ya. Satahun cuma sabulan. Dititah tapa orang. Mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot langis lah ulah loba macam-macam. Ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus. Ulah ka mana geus. Pokona di imah TV begedean. Apaan goblok eta? Manya nonton TV bulan puasa sih. Maca Quran, zikir. Ulah loba ngobrol-ngobrol aja. Masya Allah nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Robaiatul Adawiyah urang apalkeun nya terutama ku kaum Hawa ye doana pohara jasa bisa sakali hebat teh ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin wala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin ta eta doa waliyatullah Siti Robaiatul Adawiyah urang teu kapanggih jeung Siti Robaiana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia lain lalagaan anu moba di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa urang mah nyaho aya eueuh deui kuburan ge bakal taya Siti Robaiatul Adawiyah iya tah di Basrah aya kuburanana di Basrah aya di Mesir aya Robaiatul Adawiyah mah kuburanana di Yaman aya kuburan Robaiatul Adawiyah tah ieu kuburan waliyatullah sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya kemudian dia di Baghdad aya Uwais Kurni teh tungtung Baghdad aya Uwais Kurni malah mah aya nu ngaku di Yaman ge aya Uwais Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula ieu mah ieu Siti Robaiatul Adawiyah talar doana sakali deui ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta ya arhamar ke datang ka imah talarnya babacanya pihartieuna na ieu mantap jasa
Ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran pati lil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunia di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh mah abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran hampir ngarempot deh yang mal dibaca kan mal doa teu kira-kira cek nya tadi mah ditalar aja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut aing tadi mah resep we cek nya lah hayang lah cek nya pala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mawa poho ka Gusti sebab dunia mawa cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar teu kira-kira ta ngadoa masyaallah lamun abdi bakal dibere ganjaran abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran teu hayang saeutik-eutik acan hayang naon atuh cak Gusti Allah abdi mah di dunia hayang ileng ingat bae ka Gusti hayang zikir bae ka Gusti di akhirat abdi mah teu hayang naon hayang deuleu doa ka Gusti geus sakitu di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir di akhirat hayang deuleu ka Gusti atuh geus sakitu atuh teh mah pangarna di eta mah bakal kos kitu mah di sorga sabada Gusti teh mah oh sih teman di sorga batu mangga teman nu kos kitu mah malah di neraka mah ya tuh sabodo cek ieu teh geus kos kitu bae kula mah hayangna endek ditalar endek itu kuat dong tah ngadengin urang kos kitu dah Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae ka anak atuh ulah anaknya cilaka beneran ieu mah ka anaknya ulah cek sugan itu ieu mah kata tangga ulah naon sebab dah begitu ditanya ku ulama rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga mah ulah lamun kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin haju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing geus kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun engke tetangga susah kajen penting ka sorga anak susah masalah sakena penting mah ka sorga pemikiran geus eueuh duniaan saeutik-eutik acan nya nama mun neuleuh tukang karung nya mah jarijin jariji sama aing saku bahan neuleuh teh kebo cenah aing wara ta doa ya Allah sakitu bae abdi bah teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti eling ka Gusti per detik per menit jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti sakitu kahayang abdi mah geus tirik ya Allah ya Rabb terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus muasaan hate tina cinta kasalian Allah bisi di jero hate aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik wa imsakus sirran mahabbati musyahadati ghairillahi taala jeung nahan sir tina musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah bisi sir aya kasalian Allah embung wali Allah komong nabiyin komong mursalin ieu sadetik jero hate kasalian Allah iyalah puasa hakikat ngaran sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berat ti Gusti Allah al insanu sirri manusia teh rahasia kaula kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jangan usah los yang sia cek Allah wahai manusia aing teh nyiptakeun dunia langit bumi berbagai kemanfaatan timimiti dahareun tanah kendaraan jeung berbagai-bagai logam emas minyak dan lain sebagainya los eta teh jang sia kabeh jang sia
tetapi wa ana sirru cek Gusti Allah. Tapi kula ia adalah sirna manusia. Artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang. Nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena. Jang naon sakena tuh atuh udag-udag dunia di udag-udag haju rusak. Banyak udag-udag rusak. Maning nu nyieun dunia. Urang ngahayangan sawah-sawah bakal rusak maning anu nyieun sawah Allah. Urang ngahayangan mobil-mobil bakal rusak maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah. Urang ngahayangan naon bae maning nu nyieunna. Matak al insanu sirri, manusia adalah sir kaula, tapi wa ana sirru, kaula sirna manusia. Tuh kabeh di dunia dibikin ka manusia, tapi manusia embungan hayang ka aing bae, sareng gitu. Matak wa ana sirru. Geus jelema anu datang ibadah, datang ka zahir doang, ieu ibadah zahir. Aya nu datang ka qalbu, ibadah qalbu berarti toreko. Aya ibadahna rusir ke kajituna, ya ibadah hakikat. Geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah, campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu, yakni bertoriko. Lalaunan mata urang puasaan ulah beteng dulu puasa mata ilukeun puasa ceuli ilukeun puasa sungut ilukeun puasa abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala. Puasa umum, puasa khusus, puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Puasa hakikat mah meureun lain bagian urang. Tamangis timur salin jeung nabiyin aya para aulia Allah urang minimal engkeut puasa thariqah mantak jaga ulah sampekeun cak